Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui kana anu salanjutna nyaeta bagian wal hayawanu kulluhu thahirun, halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan, walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu jeung ari hayawan, kulluhu tegasna sakabehna hayawan, thahirun eta anu suci, ilal kalba kajaba anjing, wal hinziro jeung bagong, wama jeung perkara tawallada anu bijil itu ma minhum tina itu kalbun jeung hinzir, au min ahadihima atawa salah sahijina tina kalbun jeung hinzir. Al aslu ari anu jadi asalna fil hayawanati dina pirang-pirang hayawan at-taharatu eta suci, li annaha lantaran saestuna hayawan makhluqatun eta didamel lina fi'il ibadi pikeun kamangfaatan pirang-pirang abdi. Wala yahsulu jeung teu hasil naon al intifa'u ka naon al intifa'u ngalap manfaat al kamilu anu sampurna, illa bitoharoti kajaba kalawan anu suci. Wastamarro jeung geus netepkeun saha Malikun Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu ti Imam Malik ala dzalika kana itu, wala tahsulu wastasna jeung ngajabakeun ngacualikeun saha Syafi'i Imam Syafi'i, waman jeung sahabe jalma naha anu neja itu man nahwuhu kana arah dzalika al kalba kana anjing, wal hinziro jeung bagong, wa par'a jeung anakna dijikeun wa par'a ahadihima jeung anakna hiji-hijina tina kalbun jeung hinzir. Wahtujja jeung dijieun hujjah naon lahu itu hadis bimafhumi hadisil hirrati kalawan dipaham tina hadis ucing. Wa innaha jeung saestuna hirwah laisat eta lain itu hirwah binajasatin eta di hukuman najis. Wa huwa jeung ari ieu hadisun eta hiji hadis hasanun anu alus, shahihun anu shahih biqaulihi kalawan dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru inna ahadikum ari suci na wadah tina salah sahiji maraneh kabeh, idza walago di mana-mana ngaletak fihi kana itu inna saha al kalbu naon al kalbu anjing, naon saha al kalbu anjing, ayyagzila eta yen ngumbah ahad sab'a marratin kalawan 7 balikan, ulahunna ari hiji-hijina tina sab'un at biturabi eta ku taneuh, wajhud dilalati ari jalanna nyieun dalil anna tahura saestuna suci, ma'nahu eta ari ma'nana tahur al mutahhiru eta anu ngabersihkeun, wa tathiru jeung nyucikeun, layakuna eta henteu bukti itu tathir ila an hadasin kecuali tina hadas au najisin atawa najis, wala hadasa jeung teu aya hadas alal ina'i kana wadah, fata'ayyanu maka jadi tangtu naon an najasun najis. Wa amma najasatul hinziri jeung anapun ari najis tina bagong, fahtujja maka dijieun hujjah li najasatihi maka dijieun hujjah naon li najasatihi najisna itu hinzir,
bi annahu kana saestuna hinzir aswa'u halan eta panggedena tingkah minal kalbi tina tibatan atuh minal kalbi tibatan anjing li annahu lantaran saestuna hinzir la yajuju etan teu meunang naon al intifa'u ngalap manfaat bihi kana itu hinzir hadza ghairu muslimin ari ieu hujjah eta lian ti Imam Muslim li anal hasyarata lantaran saestuna gegeremetan kadzalika etanya kitu deui saperti hinzir wahia jeung ari itu hasyarat tahirun eta suci wa naqala jeung nukil parantos nukil sa Ibnu Munzir al ijma'a kana ijma' ala najasatihi kana najisna itu hinzir wa bihi jeung eta tetep dina itu naqala nadrun ari dibantah li annahu lantaran saestuna kalakuan hukia eta dihikayatkeun an Malikin ti Imam Malik wa Ahmad jeung Imam Ahmad taharatahu kana sucina itu hinzir walihada jeung kulantaran ieu hadza lain hadza tuh walihada jeung kulantaran ieu jeung kusabab ieu qala ngadawu sa An-Nawawi Imam Nawawi inna dilalata saestuna nuduhkeun mangga aja inna dilalata saestuna nuduhkeun najasatihi kana najisna itu hinzir dhaifatun eta dhaif wa tajja jeung ngadamel hujjah saha al-Mawardi Imam Mawardi biqaulihi ta'ala kalawan dauhan Allah ta'ala au lahmi hinziri fa innahu rijsun au lahmi hinziri atawa daging bagong fa innahu maka saestuna hinzir rijsun eta kotor ngopi heula wal muradu jeung ari anu dimaksud jumlatul hinziri eta jumlahna bagong li anna lahmahu lantaran saestuna daging bagong dahola eta asup itu lahmah fi umumil maitati dina kana umumna bangke wa amma jeung anapan ari perkara tawallada anu kaluar itu mah min humatina anjing jeung babi di annahum lantaran saestuna duanana asluhu eta asalna itu ma au min ahadihima atawa tina salah sahijina anjing jeung bagong baina hayawanin antara hayawan tohirin anu suci panajusun maka eta najis tagliban karena ngalindihkeun lin najasati kana najisna wa kalamu syaihi jeung ari dauhanana syekh yasmulu eta ngawengku itu kalam toharota baqiyatil hayawanati kana sucina sasesana pirang-pirang hayawan hatta dudi sehingga bilatung al mutawallidi anu kaluar minan najasati tina najis mutawasitoh wa huwa jeung ari itu mutawallid kadzalika eta nya kitu deui saperti toharoh wa fi wajhin jeung eta tetep dina hiji wajah annahu ari saestuna mutawallid najisun eta najis ka aslihi saperti asalna mutawallid qala ngadawu sa Rafi'i Imam Rafi'i wa huwa jeung ari ieu wajah sakitun eta gugur ragrag wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga wal maitatu kulluha najasatun wallahu a'lam dicekapkeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.